Allah teh nutupan karena setiap aibna diri, nutupan karena setiap dosa na hamba, nu alit oge nu ageungna. Ieu dua tina sifat Allah Al-Ghafur jeung Al-Ghaffar peryogi ku urang disyukuran. Sabab lamun Allah teu nutupan kana aib jeung kasalahan hambana, moal aya harmoni dina kahirupanana. Ulah waka cakupanana sakulawargi, ulah waka cakupanana saturunan, ku cakupan sabumi wae ogenan suami istri. Pan hese ngawangun hormat teh sabab aibna pada apal-apal sorangan. Bapa uninga kana kagorengan nu janten garwana, sumawona ibu ge uninga kana kaawonan caroge na numawi. Aya syariat pangaosan teh sebagai bentuk piwuruk da urang teh mun diwurukan ku pasangan masuk tarapatos nampi ngalawan wae. Eta teh teu tiasa diukur kulami jeung sakedapna rumah tanggi, memang berat sabab 24 jam sasarengan. Aya nu teu sasarengan 24 jam ge angger bobrokna caroge awonna nu janten bojo kauninga ku anu sabumi mah salat isya acan katingali mamahna teh keur ngekewek remote socana fokus kana TV. Pertanyaanna masa etik salat acan, jawabanana atuh siga nyuratan. Meuni ulah nonton sinetron teh hiburan, aing teh capek ngurus anak maneh. Lah kan anak mama oge, nya tuh anak mama oge. Jadi pas saya perkara nanyakeun salat wae ogenan jawabanana teh malapah gedang heula. Hayang hiburan, hayang healing. Padahal mah nganaros pami atos kantun waler atos, pami teu acan oge. Kantun di waler teu acan, ulah teuing ka ditu ka dieu. Bapakna atuh sumawona. Ceuk si ibu teh meuni geus make mukena da beres salat. Ceuk ibuna teh, "Pak, kacai heula." Dah didinya pedah we keur rajin. Da biasa nama teu kitu ieu. Ahina patembal-tembal, cacak-cacak di wilayah nu kecil, cakupanana kulawargi, lamun aib diri geus ditemrakeun mah moal aya harmoni. Numawi Allah ngajarkeun, baginda Nabi ngalaksanakeun, nu berat tina perjalanan kahirupan teh ngawangun sae sangki. Lamun urang teu bisa ngawangun sae sangki jeung papada makhlukna, komo atuh ngawangun sae sangki ka saha? Ka Allah. Teu saeutik jalma nu geus wegah kana ngadoa sabab teu kagungan sae sangki, geus ngarasa jengah rarasaan doanana teh teu pernah dikupingkeun ku Allah taala. Padahal setiap doa ogenan pasti dinaon? Diijabah. Sawihan deui. Doa teh pasti diijabah. Lamun urang teu percaya kana kapastian ieu, neunggar tah kana keimanan. Imam Asy'ari, Imam Al-Maturidi, lamun terbersit dina pikiran, bahkan nyerep jadi hiji keyakinan bahwa doa teh teu sakabehna diijabah, maka ieu jalma geus dina golongan kufur. Saur Allah, ud'uni astajib lakum. Sok marenta ka kami, ku kami bakal dikabulkeun. Namung ari pengobulan doa ti Allah teh sering nanamah dikonversi ibu bapak sadayana. Dikonversina ka mana? Setiap doa pasti diijabah ngan pengijabahanana sakapeung saluyu jeung kahayang, sakapeungna deui mah dikonversi ku Allah kana dosa.
Lamun ibu kagungan dosa, tuluy ibu ngadoa hayang boga anak soleh, anakna can soleh wae, lain berarti doana teu diijabah, ngan pengobulan doa ditapalkeun ku Allah karena dosa ibu, boleh jadi dosa dina waktu ke remaja, boleh jadi dosa geus rumah tangga. Ieu dosa teh lamun can ditobatan bakal terus ngancik, terus aya catetanana moal pernah dihapus. Contoh alit, sim kuring kagungan santri namina si Harun. Eta si Harun teh hiji waktos di piwarang balanja bu ka warung. Run ieu balanja ieu catetanana ieu artosna. Begitu si Harun ka warung, datang ka warung teh Yuli. Begitu datang ka warung dibikeun tulisanana oge dibikeun jeung artosna geus sesuai jumlah artosna jeung jumlah naon rupi nu bade dibalanjakeunana. Nah atuh ce Yuli teh begitu geus nampi artos jeung catetan anjeunna lebet ka bumi. Didadagoan ku si Harun teu muncul teu datang wae, digorowok we ece teu lila kaluar teh disangka mah lila di jero teh keur ngumpulkeun pesenan sing horeng ce Yuli kaluar teh mawa tulisan catetan. Kumaha bahasana? Ceuk si Harun, "Ece, mana atuh pesenan teh meuni deuleuh teuing?" "Ya Harun, kuring teh lain teu hayang, tapi pesenan anjeun teh hampura teu diladangan, duitna ku ece diasupkeun kana hutang anjeun anu masih keneh loba. Hutang anjeun aya 700.000, ieu duit nu 100.000 diasupkeun kana hutang. Jadi lain teu diladanganana mah ngan ngaladanganana teh diasupkeun kana mayar hutang tina 700.000 jadi genep 100.000. Robah teu bu? Robah. Ngurangan teu? Ngurangan. Siga urang ngadoa ka Allah, ya Allah abdi hoyong putra anu soleh, budak can soleh keneh wae. Ya Allah hoyong putra anu soleh, can soleh keneh wae. Ulah disangka eueuh nu robah, aya nu robah. Doa urang dikonversi kana hutang dosa urang. Ulah disangka ieu dosa teh dihapus kitu wae datangna Idul Fitri. Lamun datangna Idul Fitri kabeh manusia dihampura dosana, berarti emutan dosa pertos kieu sami jeung emutan pamuda nu malam takbiran mararabok. Kumaha bahasana? Keun da isuk ge Idul Fit kembali kepada kesucian. Jadi mun ayeuna mabok oge isuk mah dihampura cenah kitu bahasana teh. Nah padahal mah teu kitu. Jadi pastikan jeung yakini bahwa setiap doa teh pasti dinaon? Diijabah ku Allah. Maka ulah eureun ngadoa, kuatkeun sae sangkina ka Allah. Semakin terus urang ngadoa, dosa bakal terus dihampura. Nganu jadi masalahna, dosa dihampura urang nyieun deui di bulan Sawal. Masalahna nama. Jadi nu ieu ngurangan, nu ieu nambahan. Iya nu jadi permasalahan di urang teh. Sabab teu saalit aya nu tos rumah tanggi teu hayangkeun ngadoa Pak. Kumaha alasanna? Bongan teu diijabah wae. Ternyata mindset pola pikir nu salah. Da urang mah boga pikiran teh doa diijabah teh lamun saluyu jeung kahoyong, padahal mah henteu kitu. Maka sumpingna dina kasempatan nu ayeuna sok rekeskeun dina manah sadayana. Ya Allah pamitea mah kumpul ngariungna abdi janten hadirna ridho Gusti, mugia ieu pahalana dijantenkeun pahala pikeun ngahapus dosa-dosa diri abdi.